Mana lele jumbo mana? Lihat ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siang ini saya sedang berada di Dusun Cipanang, Desa Sadawangi, Kecamatan Masuk. Hai guys. Tersibuk ya? Nah, pokoknya mah nanti dua ante total aya 4 kintal cenah. Jadi 2 kintal ewang. Ti panganten 2 kintal jeung ti Mang Ucok 2 kintal. Oke, jangan kemana-mana, tapi channel YouTube Umang Desa. Oke, jadi seperti ini antusias warga Dusun Cipanang ya. Jadi di setiap ada acara pernikahan tuh suka selalu mengadakan acara syukuran, yaitu berupa ngoyak balong. Dan kebetulan kali ini syukurannya itu ngoyak balong sebanyak 4 kintal. Dan di sini mari kita. Iya, mesti mana ya? Habis keliling-keliling aja saya. Bade ngiringan ngoyak mal. Aduh kaya mau pami pajang icalanana moal. Yuk 4 kintal yuk lumayan. Kayak kumahang cewek. Tuh, aya orang Pamerah. iya anu teh jauh, arek ngiluan ngoyak oge meureunnya. Buru-buru disalin, cang ngalayak. Dan terlihat baru beberapa gerentel saja yang akan ikutan acara ngoyak di sini. Ya, dan seperti ini suasana di Dusun Cipanang. Nah. Cek 1 ya, cek lalu dia mana sekarang repan audio sound system duar dan sebagainya terbuka kanggo umum ya. Sadayana anu hoyong lauk mangga ngalah di balong, tapi make aturan hampura kasadayana ngalah lauk mah ngalah lauk tapi ulah heureuy nya. Hati-hati di jerona kumargi ieu mah teu biasa dipake ngoyak, da biasana dina pamong. Soal kitu pisan sing pinuh ka hati-hatian bisin aya terjadi gitunya. Sok padahal engke ieu mah sok sate bobodokeun. Peryogi kauninga kasadayana bahwa iya di balong teh aya lauk anu nganggo kikipingnya gengge aya hadiahan. Begitu menang hadiahna langsung cokot, lamun dibawa heula diengkekeun ieu hadiah hak panitia, tanggung jawab geus dibawa maka ditu. Jadi geus menang teh mah bawa ka dieu sanak hadiahna gitu nya. Kitu laukna kop hadiahna gitu. Tapi caricing urang geus lila teu nguriling di galang balong nya. Dan waktu kapungkur wae ayeuna urang ngariung heula caricing sing salabar. Alhamdulillah ya.
iya anu diselenggarakan ku toko Dede sareng Awowon ya dina raraga walimatu nikah gitu. Tapi engke heula aya sepatah dua patah kata anu bade didugikeun. Pamugi sadaya janten uninga bahwa bila mana engke si Ibron nyampaikeun kata-kata anu bade didugikeun sadayana ulah aya anu ngarenghap supaya jelas ya. Coba TKI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para bapak, para ibu, para nurang kali, para pemuda. Alhamdulillah ayeuna parantos seueur anu hoyong ngiring goyang. Namun ieu ayana hiburan ngoyak dina waktu sayeuna pergi kauning aku sadayana ieu secara penadaran antara pinadar kapungkur saderek dede nuju ngandung istrina di mana anjeunna ngagaduhan murang kalih pamagat maksudna teh bade syukuran nyata tina masalah ngoyak eta anu kahiji. Anu kadua kaleresan dina dinten kamari anjeunna parantos nikahkeun raina urang terang sadayana nyata Wawon sami ieu secara syukuranana gitu. Progi kabuninga ku sadayana janten ieu maksudna ieu teh janten dua acara. Anu kahiji anjeunna parantos ngagaduhan murang kalih pamagat saderek dede. Anu kadua dina dinten kamari pisan urang tos nyakseni sadayana nikahkeun. Tajanten masih anu ninga ka sadayana kade sing waspada atanapi hati-hati ulah sampai aya anu teu diharapkeun ku urang sadayana. Buka hiji bilih aya anu kacugak atanapi dijalikeun ieu panitia teu tanggal baler. Kadang naon tanggal baler nyalira aya mah nya bilih aya kajentenana anu kacugak atanapi anu dijalikeun ieu kedah diperhatoskeun ka sadayana. Janten anu kadua di mana anu tipayun kenging lauk dina rembak aya cirina enggal sana ka dieu janten teu disebatkeun kahiji lauk ieu kadua lauk ieu teu. Janten sadayana ge dina rembak. Namun saha anu nyanak tipayun eta kahiji janten berturut-turut. Ieu kena uninga sadayana nya. Teu aya cirina ieu lauk naon dina rembak. Dina rembak laukna anu tipayun nyanak ka dieu ka panitia teras nyanak ka diana. Pikawit kahiji dugi ka 15 hadiahna teh. Janten upami tos kenging mah hadiahna mangga dicadak deui bade ancur deui mangga. Tah ieu kade kena uninga oke sing hati-hati kumargi aya lele anu langkung ageng nya kirang langkung 8 kilo. Ieu lele hiji ieu sing hati-hati dina narewakna bilih ka Badug atanapi kumahanya. Teu kenging ngubuyon dina waktosna kade ieu teu oleh-oleh. Upami aya kajantenan anu kacugak atanapi kakeset amargi ieu mah sanes balong biasa nu dianggogonya ku urang sadayana. Ieu kedah tanggal balar nyalira janten panitia teu aya rasa tanggal balar tina masalah eta. Tarupina ieu samentawis di pribados atas nami penyelenggara di dieu anu kawakilan ku Padede dicekapin sakitu kalayan di akhiran ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh aya Mang Ajo euy. Mang Ajo ieu rek naon ieu? Ngoyak.
Lain gara kejebur atuh. Acan. Oh, can dipritkeun. Itulah Kak Penitia. Ya. Penitia Pak. Penitia. Hayang geura aja lang cenah. Anjir, Bang Agus. Bang Agus ya rekna Bang Agus. Biasa rek Lauk. Menang mah. Insyaallah. Mana wadahna mana? Wadahna. Oh. Nah, pengantinnya ya lengkap. Halo. Tegsek ditungguan wae. Ibu hajat. Ibu jahat. Hei. Udah, kalamahan wae. ninggalin aku. Alhamdulillah pengantin geus kadieukeun. Oh heula, ceceng heula. Hayang dipoto hungkul. Sok turun. Lepak ke balong ka ditengahnya aja. Mari tu ah. Mari tu. Wih, mantap.
Bapak hajat. Dede hajat kan. Oh, mata lele segede orok. Hadiah masih kene 10. Hadiah masih kene 10. Anu kene nama Mang Joy. Mana? Acan. Tuh, baru benangan. Aya beuleumnya. Lamak. Nah, ada. Ada. Benar. Benar, tak? Masuk. 10. Mana Rahma kumaha nu? Seperti kayak hadiah. Dua mah. Mana dua? Besok ini tuh. Ngeborong hadiah. Besok. Sok, ya gua ada dua tah. Satu deh. Nah, gua. Menang tilu. Habis. Menang tilu. Kade burung nganter hiji. Hei. Menang tilu. Wah, menang euy. Ore. Bener, hadiah yang menang.
Panas aja eta. Tahu kakak pret Yo. Oh, kita itu tuh. Ya. Nanti ngiluan anjruk. Untuk nyanaha sana. Kenging ya tak anjruk kayaknya. Oh, mantap. Terus kenging ta. Terus kenging. Mana nih kali? laukna. Oh, deui. Wah, euy. Banyak kata ya 5 kilo mah ya. Iyalah. Sudah tradisi di Cikondang. Tiap ada hajatan gini ya. Itu jadi persyaratan. Jadi persyaratan di Cikondang. Pernikahan, sunatan. Jadi persyaratan mayak balong, gapleh. Sudah jadi rukun kawin. Benar. Jadi wajib ya. Iya, wajib. Jadi kajian ting tepayu malayang moyak gitu. Alhamdulillah daripada poli mendingan moyak. Jadi makan semua. Oh, satu dulu. Apit. Wah. Eta menang kombinasi mana eta menang. Eraeun. Lemah. Pemajikan saya mah lemah euy. Usahaeun. Masih lagi gol bisa. Oh. Belum untuk kamera. Enggak ada tasnya waktu agam. Benar ayam. Ngali. Berai. Benar ayam menang. Jauh-jauh tuh Cikawung teu bebenangan ya. Ngerakeun. Mana? Maulid mana bebenangan tuh? Wah, dahul. Jago ada maulid mah euy. Geus biasanya bak nu leur-leur. Eta lah he. Nur. Eta lah di. Eta dia di. Wih lele tadinya. Wih, mantap menang lele segede orok euy. Sabaraha kilo eta kira-kira? 2. Munya teuing ya pada gitu. Aya 5 kilo eta mah. Oke, entos sanunya. Hah? Entos sanunya. Heeh, sok. Warga gereja. Warga gereja. Nah, ada bebenanganin nomornya. Aing mah geus teu ka bawah, ale ku tetangga di bawah di ku pamajikan. Lain mah ke laut. Dia si ganteng. PRT. Hei, PRT. Mana bebenanganna mana? Masa lowongan jauhna wae.
aja teh. Kalau Belum. batik laukna. Jauh-jauh namanya teh lembur. Hiburan, hiburan. Hiburan ya mah hiburan. Ngerakeun RT 3 nya anak ieu mah. Eleh ku Bapak Boo. Tajurig na mata. Tajurig na ya tajurig. Ayo Pak, siap. Piraku teh da kuncana teh wewenangan mah. Itu. Oh, itu tuh. Nah, Gus mana wewenanganna? Waduh. Ngomong tuh. Ketemong pada barenyak kah? Gila kayak begini aja. Tulang mah. Mana dia? Oh, hai. Dan ini dia hadiah ngoyak cenah. Menang nomor 2, nomor 3, jeung nomor 14, 14. Oh, ada nama Alpen Libe. Oke, untuk dia yang pertama menang panci. Panci, sugante kulkas. Hadiah nu kadua. Tuh. Kadua katel. Wah, ya maletik kita. Biasanya rada halus meletik macam biasanya teh. Deg. Deg. Menang piring. Sabarati lu siki. Hadiah untuk sok hadiah dulu. 5 genap. Setengah losin. Oke, mungkin jadi cukup sekian perjumpaan kita di channel YouTube Umang Desa ya. Dan jangan lupa untuk menantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.